Rusia wewengkon Kaluga, desa Palatki, gareja transfigurasi Gusti. Gareha ieu dipercaya diwangun dina akhir abad ka-katik. Henteu aya alat pemanasan tunggal di jero gedong. Henteu aya kompor atanapi sistem pemanasan anu sanes. Panginten alat-alat pemanasan rusak sareng dilongit keun. Nanging henteu aya jejak sistem pemanasan anu direncanakeun salami konstruksi teu kapendak. Teu aya ruangan khusus pikeun kompor, teu aya ceruk, teu aya saluran hawa, teu aya liang haseup. Nalika gareha ieu diwangun teu saurang ohe bakal panas eta. Rusia ngagaduhan iklim anu haneut tanpa usum tiris sareng ibun anu parah. Lajeng iklim deteriorated sarta jadi tiis. Urang kedah ngalakukeun sababaraha pemanasan. Kompor logam disimpen gigireun lawang ka gareja di jero. Alat pemanasan ayana di lawang pikeun nyieun kerten thermal tina hawa tiis. Aya kompor di ieu tempat. Di dieu aya liang lawang, tina liang haseup ditinju kana tembok. Metod pikeun katingal ngadeukutan. Tanggana goyah, anjeun kedah nempatkeun sapotong bata handapeunana. Naha anjeun ninggali eta bata rusak. Batu bata ditutupan ku soang hidung. Hasiup kaluar ngaliwatan saluran ieu. Sakabe spasi sieu geus pegat kaluar tina tembok. Pikeun nyieun pipa dina tembok gareja partisi sipis dijeun di sisi kamar. Partisi dijeunna tina bata warna beda. Ieu jelas notisibla yen bata ieu beda ti bata dina tembok. Warna mortir oge beda. Mortir dina tembok bodas. Sareng solusi ieu warnana coklat lampu. Ieu tuang kaluar kawas keusik. Eta pasti pisan yen liang haseup ieu ditinju kana tembok satos gareja diwangun. Eta janten tiis, sareng urang kedah adaptasi kamar pikeun usum Rusia. Elmu haits ti jalma kanyataan akuling seukeu dina kaliwat panganyarna. Tapi dina wangunan sajarah, urang ninggali bukti iklim beda. Bukti yen iklim roba nyirorot sanggus wangunan ieu diwangun.